Kelar. Asik. Ayo, Cik. Iya tuh. Wah, ini kamar anu my love ya. Iya, aing dengan dari si Mumu heula meuli kolak kan lebih surti. Oh, ayo tuh bareng baik ya, urang tumpuk tilu. Ih, embung lah lempang bae, deket yeuh. Hayu mu, tenang be, muat kok ya motor. Si my love di tukang ya. Sia diharap aing di tengah nu mawa. Bung amat aing Kang nan sia eta mah. Nyaho menang banyak si aing kitu mah. Ih atuh kumaha deui ge mu, tik. Geus lah, kami mah neuk lempang bae. Ajo aing kumaha, tik. Si mah geus tangguhan bae ti dieu. Jeung saing ti dieu. Sorangan bae majak kesel, ubat tuh ngobrol tika. Ngobrol betah jeung tiang listrik. Maedan, tidak aku yang ngobrol jeung tiang listrik tika. Aya-aya bae sia mah. Bodoh, geus ulah nuturkeun di bae sia mah. Ayo, Mo. Ayo. Bye. Ih, naon deui tiang listrik di dieu. Pindahkeun nih kadinya. Hoi, hoi. Met, mau naon sih tak? Mau kolok lah. Mau kolek. Saya puasa ta, Met? Puasa lah subek. Puasa kok mau kolek? Iya mah menang mere Pak Haji. Tadi aing liat imah Pak Haji digerokeun horengan di mana keur bagi kolok. Yang diberi sebungkus. Ih, aing ngayang ya. Aing ke Pak Haji lah, sugan be aing dibere. Atuh telat lah sama subek. Orang ini terakhir. Oh, tah. Oh bek, si hayang jasa tak kena kolok. Hayang lah, aing mau beki jasa soalna Met kana kolek mah. Oh. Anggus ya, bayaran bae kolok aing. Kok dibayaran sih, Met? Jam menang merege atuh berekeun deui lah ka aing, nya dibayaran. Embung gratis mah, mending babalik ku aing. Ih, ku pelit. Hanggeus ku aing bayaran. Nah, di mana? Ya. Goceng, murah amat subek. Di Met, sakidoang ayana, ih gajeng nyukur buuk. Ulah kudu dicukur, buk sama duhuru be. Eta sia, pira aku diuru Met buka aing. Ih, Anggus ya. asik. Nuhun ya, Met. Oh, tapi inget bek. Eta kolok ulah waka di tempat-tempat can magrib mah. Kok gitu sih? Di sisi kabita, soalnya bener-bener mengguna jasa eta kolok na bek. Ju, saya pernah ngaca. Ju makruh di puasana. Oh, oke. Sok teka wawa aing mah lamun nempok kolak mah, Met. Oh, geus, nuhun nya rintik. Cenah ka mana kitu, Met? Aing mah neuk ka istana heulan, neuk rapat jeung Pak Presiden. Tuh, ka Memet, mending hebat ndek rapat dah ke jeung Pak Presiden. Aduh. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhirna aing kasampean dak buka jeung kolak. Aduh. Tep, naon? Kunaon lamun urang salat kudu ngalawudu heula. Jalema tilok ngaji mah kieu ya Mang ya. Benjo, ngalawudu teh nya ngalawudu. Ngalawudu teh supaya ngaleungitkeun hadas leutik tina awak urang Benjo. Terus lamun urang dek salat ya, awak urang kudu bersih, kudu suci. Ya sungut kumbah ya Benjo dibersihan, hirung dibersihan ya nya. Ceuli dibersihan, ulah poho, suku jeung leungeun dibersihan jo. Beungeut kieu ya, supaya bersih, dikumbah jo dikumbah. Oh, banget ka dikumbah, Tep. Heula, cak Pak Ustad ge lamun urang sering ngumbah beungeut ya make teh wudu, kena bercahaya, kinclong. Wah, berarti banget Bang Didin mah tilok kena cai wudunya. Benjo. Sia, atuh sok lah aing ge sok salat. Kira aku sok ngalawudu sih banget ahok bae. Eta sia hauk cenah. Benjo, Mang Didin mah lain hauk, Benjo lain hauk, nama biru tuh. Dan setobel, emang naing gerisna biru. Mangkana Mang Aisi beungeut ulah make cibilau. Sekarang siapa? Ayo bae ngomong lu sia mah. Sekarang lain. Weh, dak, kenaran ja. Biasalah keur ngabuburit sabari ngaledekan Mang Didin. Hojo. Oh, seru sih Bek. Maedan. Geus teruskeun, aing mah neuk balik, neuk neuneun kolak heula. Bek, eta kolak tah. Iya dong. Beh, jeung aing Bek. Eta sia main penta bae, aing ge meunang meuli. Geus Bek, ku aing bayaran belah. Aing geus kebal tengahkan kolak soalna. Dibayaran. Oh, bayaran ku aing goceng ya. Imbung lah goceng mah. Aing mau kudu tengah sakit doang, Bek. Iya, Bek. 10.000 ku aing dibayaran aku kumaha? Oke Jo. Lumayan aing untung goceng. Oke. Kelar ya.
buka puasa ngadahar kolak mah mantap. Baliklah dek nedeng kolak heula di dieu mah bisi kucing. Manya ucing akan kolak benjo. Heeh, ucing hulu jelema. Rahasia. Dasar na benjo. Geser mang. Pek, sini tengah pek. Coba ke tengah tuh. Ujai si Memet. Ih, Masa mau tadi dia? angker nawat si Mailop aing, Met. Emang kemana tuh si Tikana? Si Tika keur nganter si Mumu meuli kolak dan disurti. Oh, pas itu lo. Ulahan ilu aing kita nangguan Met di dieu. Wah, berarti si Tika mah isinin pong, lempangan ngajakan siapa? Piraku isinin. Isinin kunaon coba ha? Isinin lah, jasina goreng. Eta sia. Goreng. Oh, goreng. Geus mah banget goreng. Untuk ompong, silah leutik di dosi korma. Maedan, pinikeun bae si Memet. Bisa bae aing ngaledek. Gas, ayo. Mending susul blak bikang. Bari dek beli takjil aing ge. Hayu ge Met, haji motor bau lah ya. Oh lah, nah motor butut dibawa. Haji tunda beta di dieu. Oh, jamuan maling iya paling gak digumul rejo. Eta sia, sembarangan meka Memet. Emangna motor aing bangke kotok meureun. Main digumungel hejo bae. Ladies. Di kamar mana ya? Heja. Dek nyangan alatifnya Mumu. Ih, pepedeon. Emang mandas di mana gitu? Mata tinu bisurti, nek meuli kolak, horeng kolakna beak. Oh, tadi mamu aing boga kolak, terus kuing dijual ke si Benjo. Ih, sia malen jual ka aing, Bek. Atuh pan aing teu nyaho mu, lamun saya hayang kolak. Kesayu lah balik si ompong nangguan aing pan di Masia. Hayu ge. Aing ilunya. Alah, ilu lah. Aing ngenek ilu lah. Nek ilu kamarana sih? Orang aing menek balik. Atuh teuin mu, hitung-hitung ngabuburit deh kami mah. Betul mu. Sabodo lah. Yo, mana sih tak? Mau kolak dong Benjo mah. Dia kan Ih, Met. Kaos ide kan buka Benjo teh mah. cicing. Ya. Dibayaran goceng koeng di kolok yang aing. Memet mong lah. Atuh rugi Benjo meuli ge ceban. Terus lo bohong. Iya, kok. Mong. Yo, kau benjok. Cok benjok. Wah, ilau. Ceker naon pong di dia. Aing karek-karek nyusul sia jeung si Memet ya. Duk naon kudu nyusul-nyusul kami. Angen, rindu. Aing udah sekalian beli takjil tadi namamu. Geus eueun naon, Met? Percuma aing bagi nek meuli kolak teu kabagian. Oh, saya beli kolok untuk bagianmu. Oh, Met. Gak beneran. Ya, untuk Neng Mumu. Ya kolak, Met. Lah, spesial untuk Neng Mumu terlop. Nuhun ya, Met. Dasar mah yang buka jang kolak aing. Jam. Met, ieu naon? Jai mah cai doang. Jo, kok cai doang? Teu nyaho ih. Orang aing menang meuli di si Subek dah. Benjo, aing teu nyaho, orang aing yang meuli ti si Mehmet tah. Oh, eta mang teh aing teh ya. Oh, Met. Ih, pebahang sir kieu sih. Eta mah cek ieu aing mu. Jorok si Met. Ampura mu. Mau ampura mu. Ngebok tah. Eta ngaranna